Hihi, kaharep cang dewe cang. Memang Kang. Geuningan di zaman ayeuna mah kudu mikir teh realistis. Sebab di zaman modern kieu mah dengan paanggang ge aya HP bisa pajauh di bisa video callannya. Matak pasea atau perang nu panghese-hesena ti buatan perang. Senjata nyaeta pemerangan hawa nafsu sorangan anu kawangku ku dada-dadana sewang-sewang. Merangan hawa nafsu anu kawangku ku dadana sewang-sewangan. Lamun manusia nya manusia bisa merangan hawa nafsu anu ngancik dina dirina, anu ngancik dina ragana, insyaallah hirupna tentrem, aman, adem, ayem. Matak dina yuk kurang wujudkeun panunggakeun rasa silih asa, silih asih, silih asuh. Daek nulung anu butuh, daek nalang anu susah, ngajalikeun diteuleung, nganterkeun nu poekeun. Caeta di dinya manusia. Lamun manusia geus boga sifat eta ngawujud nunggalkeun rasa teh dinya kakal di manusia anu sejati. Hirupna jauh tina papaseaeun, disegani ti pikareueus ti pikabangga ku batur jeung dulurna sorangan jeung babaturanna si hihi. Laras Kang matak ti ayeuna mah euy hayu urang ciptakeun rasa duduluran teh tinu batur jadi dulur, tina dulur leuwih deukeut, leuwih akur, leuwih sauyunan. Sabab di dinya sabab jimat ampuh-ampuhna di dunya nyaeta silih hampuraan antara orang jeung urang. Ulah aya papaseaan ya Jang. Kumaha Kang? Ulah aya papasean. Leres Kang, nyata kitu.